Ah, ya cuaca tos sareudang deui wae. Langit tos poek. Sigana teh bade hujan deui wae. Hujan ageung sigana teh. Eta da surah guludug oge kuat kaya gegala-geraan bieu. Meureun hareudang kieu Gusti nu agung cuaca. Cikene bade halodo, geuningan hujan deui wae. Teu tangtosnya cuaca teh. Da tos aya nu ngatur. Cuaca bade hujan wios. Bade halodo nya wios. Da tos aya nu ngaturna atuh. Wayahna we kelek bau oge, bau-bau haseum. Bau-bau tikotok. Nu penting getol ibak begitu. Ibak teh sing getol. Ulah sia dinten tara ibak-ibak acan Gusti nu agung. Minimal tamas gitu. Da aya tukang baso acan. Alah. Yo tu tukang peuyeum. Araos pangintenan peuyeum wayah kiwari. Pacareudang kieu ngangge es. Moal teu afdol. Pangaresep-resepna nu namina peuyeum. Boa anu digoreng, boa anu henteu. Alah, joa ti tukang peuyeum. Piraku hareudang nu norojo tukang taraje. Ada tara aya tu tukang taraje mah. Udud bako wae kohal. Cikopi wae seueur. Untung atos tadi. Cekit. Kucis. Alah, saya di kacamata kieu. Nganggo motor ngerem dadakan payunan. Asa nembe ninggal. Euy. Kurang rek nanyakeun euy. Mane sae eta make kacamata kuat kagede-gede teuing. Omikeun atuh eta cicingna ge teu puguh kitu Gusti nu agung. Urang karenangan jelema euy. Maneh kudu ngabejaan urang apa teu? Neangan saha kitu nya asa riweuh kieu ieu teh. Urang keur hareudang teh jo tatanya siga nu penting wae kitu. Penting ieu mah euy. Maneh apa teh nu ngaranna Hercules? Alah, sahanya Hercules. Alah asa nembe nguping nu namina Hercules. Asa nembe ngadangu kitu abi mah. Saha teh eta teh? Kurang keur diteangan ieu. Rek ditangtang ku aing. Tah nu ngaranna Hercules teh. Piraku maneh teh apal. Tuh omikeun lah eta kacamatana riweuh wae ieu mah. Bakona aya teu? Malah nanyakeun bako. Urang nanyakeun ieu nu ngaranna Hercules. Maneh apa teu imahna? Kai ku aing rek ditangtang tuman wae. Urang omikeun lah eta kacamata maneh. Kuatkan yang ngeyeng gitu make kacamata hideung keur cedeum kieu Gusti nu agung. Kitu deui. Tang geus we kitu. Tah. Maneh hafal teu nu ngaranna Hercules teh? Teu apal saha eta teh? Alah Gusti. Ari Sugan teh apa gitu. Eta ketua Padepokan Bangkong Korodok nih. Apa teh ketuana eta teh si Hercules teh? Aya kitu Padepokan Bangkong Korodok. Alah Gusti, asa nembe nguping. Sigana teh eta komunitas pangintennya. Legal teh eta teh. Teuing masalah legal henteu mah.
kurang tadi di teteangan ya, kurang pan pemimpin kampung Karedok Lenca urang teh rek ngabubarkeun suatu organisasi gitu anu ngaganggu warga. Alah, oh mana teh pemimpin di kampung Karedok Lenca teh ya. Anu loba balong lain. Jojo kana balong ieu mah lain eta nu loba sawah jeung kebon kampung urang mah. Kurang ta eta teh dipimpin kampung Karedok Lenca eta teh. Urang ayeuna neangan si Hercules ieu ketua Padepokan Bangkong Korodok nu karek ngadeg geus lila ketang. Macam-macam ka urang kan karek kapilih atuh jadi pemimpin keluarga eta. Oh, eta masalahna teh. Terus naon deui ta masalahna kira-kira? Eta beukian kopi teh. Malah nanyakeun Cikopi teuing atuh teuing beki Cikopi teuing henteu. Ku aing erek dicapluk tah jalema teh balaga nyieun gara-gara padepokanna teu ceureuh jer. Alah, teu ceureughna masalah naon ta kira-kira? Da kudu jelas ieu teh. Pan kurang etanya organisasi Padepokan Bangkong Korodok teh rek dibubarkeun gitu lantaran geus loba nyabutan tangka sampeu anggotana di kebon urang di kampung urang gitu. Loba warga nu kalengitan tangkal sampeu euy. Terus eta nah beut nyaho dipaokna ku anggota Bangkong Korodok. Saha eta nu bebeja? Loba ibu-ibu ge bebeja termasuk janda. Janda oge bebeja ka urang. Kieu pokna teh, Kang, di kebon salaki urang tangkal sampeu beak kudu maling. Da cenah make eta kaos hideung aya tulisan tah Padepokan Bangkong Korodok ajer koplok pisan. Oh, kitunya masalahna teh. Tuh eta mah kudu dibasmi. Kurang jengkel di eta si Hercules teh gara-gara si Hercules eta tiap jawara barijil sia dina kolong jembatan anu erek ngabela urang. Geningan eta loba nu ngabela. Gaya maneh loba nu ngabela euy. Atuh urang teh atuh urang mah atuh da kasasaha ge nya bisa adaptasi gitu teu siga si Hercules. Eta urang mana si Hercules teh aslina? Teuing urang teh nyaho aslina mah urang manana mah. Ngan kitu da panonna teh eueuh sabelah. Rada bedegua gitu ku aing tah. Moal teu di anclumkeun gerakna balong ku urang parabkeun ka lauk sapu. Tong kitu engkena sia bakal ditewak ku polisi. Bae da geus nyahoeun atuh. Daripada ngaganggu warga anggotana loba ngarasahkeun kitu maukan sampeu di kebon batur. Apanan kabeh atuh warga teu bisa nyieun katimus acan kuatir coba. Sok pikir kumaneh. Nyari kitu mah ngaruksak pisan eta anggotana. Parah atuh pecakan weteangan sugan dina tangkal sampeu
atau di kampung mana gitu. Eta ge ai kieu mun kumaneh cik pangangankeun terus kemun beunang kaurangkeun da cenah jelema teh rada weduk deui Alah, waduknya mana rada sieun gitu. lain ku masalah sieun kitu rada polontong geningan eta teh panonna teh kan kitu sabelah ka katepea Alah, kakek tapi aku saya tak. ari cenah mah ku Mang Cimek ka katepea kitu panonna teh sabelah terus ngacelang maneh piraku segala teh apa kieu Gusti nu agung kurang gaweul pisan Lain kurang gawe gitu. Bisanya panuan kakak tepel anu si Hercules teh. Terus ngacelang gitu. tah Eta masalahna nepi ka naon tadi katepel gitu. ari masalahna mah kieu cenah gara-gara si Hercules mere cucunguk ka si Mang Cimek eta terus ngadat Mang Cimekna geus puguh sieun ku cucungukna Alah, palingan teh yang itu gara-gara cucunguk pengintan. Jadi Mang Cimek teh ke eta merena ti kajauhan. dialungkeun kana tongkongna cenah ngagarayam gitu asa ngagarayam ripek dialungan cucunguk ku Hercules Terus kumaha tuh? gogorobogan gitu Mang Cimek teh Alah karunya teuing Gusti. Palingan ting di katepel panonna sabelah. Ongko waduk. Tapi geningan eta panonna teh aya sabelah. teuing atuh katapeana teh katepea naon canggih meureun rada make sesuatu Terus ayeuna tuh kumaha eta si Hercules derek ditayangan ke mana kumaneh? kurang rek diteangan bisi keur nguseup di balong tah lamun karaya nguseup di balong kurang mah teu asa-asa rek ditalapung Alah, wawanianan. Bakal katajong gitu. bakal tuh kurang mah sakalina jong ge centangan urang bisa jauh ka langit bisa ngaceleng tah daripada ngarasakeun warga Nya, ari maneh bisa na jauh gitu mah pecakan we atuh. Maneh nyalemu naon eta? aya we saeutik tuh jawara di kolong eta oge geus arapaleun ka urang mah tuh nu di kolong jambatan teh geus apaleun tah ka urang Alah, eta si Hercules teh kumaha eta teh? Emang na waduk? dikadek teh sia kuat ditembak kuat eta dikatepel geus geus kuat Alah, tapi da jelema mah moal aya nu kuat atuh euy. Urang mah ngabejaan we. Boh maneh boga kawadukan. rada euy saeutik Kawadukan tipe naon tah? kurang mah kuat dicocoreungit we Alah, geningan kawadukan kitu ya jelema mah anu kuat. Najan Hercules, najan maneh